Al hadisu saminu wassalasun. Ari hadis anu ka38. Kakara ider jagat baralem ge. Marajun. An Sa'id ibni Abi Burdata Barodata duka naon dieu teh. Eta tetep nampi ti Sayyidina Sa'id bin Abi Burdah. An abihi nampi ti ramana ieu Sa'id bin Abi Burdah. Anin Nabi nampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu nyaeta yen sanyana Kangjeng Nabi. Qala eta kantosna dawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana lapan qala. Oh sanes ka Kangjeng Nabi atuh, Kangjeng Nabi lagi acak. Ye abi kan abi. Annahu nyaeta yen sanyana abi ramana ieu Sayyidina Sa'id tamana Abi Burdah itu. Qala eta ngadauh ieu abi qala Rasulullah kana lapan qala Rasulullah. Qala ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Rasul ieu nyaritakeun engke dina poe kiamat. Idza jtama'a ahlun nari finnar wa ma'ahum man sya'allahu min ahlil qiblah. Idza jtama'a di mana-mana kumpul. Di mana-mana kumpul saha ahlun nari penduduk neraka. Ahli neraka. Di mana kumpulna ahli neraka? Pinari nya dina neraka. Ngan ternyata geuninganan rupa-rupa nu dina neraka teh. Wa ma'hum bari eta tetep sarta ahlun nar. Bari eta tetep sarta ahli neraka man ari jalma sa'a anu ngersakeun saha Allahu Allah ka man. Sa'a anu ngersakeun saha Allahu Allah ka ieu man min ahlil kiblati ti ahli kiblat. Di mana-mana ahli neraka geus kumpul dina neraka, maksud ahli neraka teh jalma kafir. Ahli neraka ya, ternyata lain kafir hungkul. Wa ma'ahum man Allah min ahlil kiblat. Orang Islam we aya ngahiji. Orang Islam oge. Maka ieu jelema kafir teh ternyata lain urang hungkul geuning je. Nanya ngobrol kanu Islam. Qala tah nyarita. Nyeletuk. Naon tuh? Saha al-kufaru jalma-jalma kafir. Cek jalma kafir nyarita lil muslimina ka muslimin nu aya dina neraka. Cek eta jalma kafir teh alam takunu muslimin, alam takunu naha henteu kabuktian aranjeun. Naha anjeun teh lain muslimina eta muslimin, apa nanya teh muslimin? Qalu ngajarawab itu muslimin bala muhun muslimin ting sanu ngomong eta teh nya gitu nyebutnya nanti dina neraka teh sarua dibeulem ditanya deui ku jelema kafir ngan teuing nanyana tinggal ya kumaha atuh ngaranna bari dibeulem nanyana beureun bari pupuringisan beureunna bari pupureudeyan qalu nanya deui itu kupar yal cek jelema kafir teh pama agna angkum islamukum wa qad sirtu ma'ana binar pama agna tah naha henteu nyugihkeun henteu nyukupkeun angkum ka aranjeun naon islamukum agama Islam aranjeun lain cenah anjeun teh pan Islam jelema nu Islam teh muslim. Naon ari Islam teh hartin Islam teh pan nyalametkeun. Jadi jalma nu asup kana agama Islam pasti bakal salamet. Atunaha anjeun jalmana agamana Islam teh anggar we cilaka jadi jika jelema kafir naon hartina Islam atuh aya kitu mah. Wa qad sirtum bari nyatana jadi aranjeun. Wa qad sirtum bari nyatana jararadi aranjeun ma anak sarta kami binari eta tetap dina neraka. Ai kitu mah eueuh paedahna atuh jadi agama Islam teh ari dina neraka keneh mah.
Qalu ngararomong nyararita itu muslimun muslim ahli neraka teh ya. Kumaha cenah kanat lana dunubun fa ukhidna biha pangna kami dina neraka nama kanat kabuktian lana eta tetep pikeun kami naon dunubun pirang-pirang dosa. Islam mah Islam tapi noong madang ngeureuy. Islam mah Islam kana salat mah anger tekeyeng. Islam mah Islam batur ngabring ka pangajian sugan kabita sugan teh cuek we digacoan mah pinuh. Tapi mulai rada turun ayeuna mah bakal eleh we derjagat gacoan teh. Marukan di derjagat eueuh nu kian gitu. Kanat lana dunubun. Kami teh cenah loba dosana. Islam mah Islam tapi dosa mah loba. Paukhidna ku sabab loba dosa paukhidna atuh disiksa kami. Paukhidna atuh disiksa kami biha ku sabab ieu dosa. Moal ge dicaritakeun atuh. Urang ge pan aya kitu sakitu jalma Islam pan dicaritakeun. Ieu hukumna haram, ieu hukumna haram, ieu haram, ieu haram. Haram migawi ieu teh tah dieu teh dosana mah tah kieu dosa anu dosa gede, dosa leutik, sagala rupa pan. Pangna dicaritakeun ieu teh larangan, ieu teh haram, ieu teh dosa, meureun pangna kitu ge di ditu aya ancaman, aya siksaanana. Ternyata sakitu diancam anger we teu ngaruh, anger we dosa teh dikeureuyeuk. Maka kami disiksa tina sabab dosa eta. Keur ngobrol kitu jeung jelema kafir ieu. Islam teh meureun dicacan ku jelema kafir teh. Maka naon pasami'a tuluy nguping saha Allahu Gusti Allah. Ma kana caritaan, ma kana ucapan qalu anu nyararita itu ahlun nar, kana itu perkara ahli neraka teh berarti jeung Islam gabung jeung jelema kafir ieu mah ye keur diecek teh meureun ta eta teh si non muslimna teh. Ari pas ka kuping ku Gusti Allah eta obrolan nyacatna jelema kafir ka jelema Islam, pa amaro tuluy marentah Allah. Tuluy marentahkeun Allah bi ikhraji man kana ngaluarkeun jalma. Jalma itu jalma non jalma ahli neraka. Kana anu kabuktian ieu man min ahlil kiblati eta tetep di jajaran ahli kiblat. Maksud ahli kiblat teh muslimin. Jadi muslimin anu dina neraka ternyata aya parentah ti Gusti Allah kaluarkeun jalma Islam anu eta dicacat ku jalma kafir dina neraka. Pauhriju aya perintah ti Allah mah pauhriju tuluy dikaluarkeun itu muslimin. Maka eta muslimin tina neraka teh ku Allah dibebas-bebaskeun. Katempo meureun ku jalma kafir dasarua manehna ge hayang. Palamma ra'a tuluy dina waktu ningali saha al-kufaru jalma-jalma kafir. Dina waktu jalma kafir ningali dalika kana itu ikhraj dikaluarkeun anak muslimin. Maka naon tah qalu tah ngararomong itu kufar ya laitana kunna muslimin. Omongan ieu jalma kafir dina neraka diabadikeun ku Allah dina Quran. Ya laitana duh hayang teuing kami. Ieu jelema kafir nu bola leunghar teh nu jadi dunungan muslimin yo. Ngararomong kitu ke dina poe di neraka teh ya laitana duh hayang teuing kami kunna eta kabuktian kami muslimina eta muslimin najan meureunan jadi jelema Islam teh hirupna sangsara najan jadi jelema Islam teh hirupna teh jadi babu di jelema-jelema kafir ari jadi jelema Islam mah ternyata geuninganan teu disiksa terus menerus disalametkeun ku Gusti Allah. Harayangeun jadi urang teh batur teh ayeuna teh orang-orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris nu kafir teh harayangeun jadi urang. Komo numpai derjagat tu kabitaeun ge teh. Darajat tukang ngaji mah lain deui dihijikeun lagi jeung para anbiya wal mursalin cenah di akhirat lagi. Ya laitana kunna muslimin. Lamun kami jadi jalma Islam cek jelema kafir panuh roju. Atuh bakal dikaluarkeun kami. Panuh roju atuh dikaluarkeun kami.
kama ukhriju sakumaha yen dikaluarkeun itu muslimin sebagaimana jalma Islam dikaluarkeun tina neraka meureun kami ge mun Islam mah sarua dikaluarkeun ngan pedah ku sabab lain Islam maka teu dikaluarkeun. Jadi untung nu kalaluar eta nu teu kaluar mah teu ngeunaheun pan disiksa wae dina neraka meureun hayang geura kalaluar ya magrib menang eta keluar magribnya menang orang carita boga keluar heula zaman sahabat pan aya kitu jadi manehna teh korma teu boga cai eueuh kumaha hayang ngabatalan nya keluar mah Jawa jadi kaluarkeun gitu kaharti teh dikaluarkeun kalekuy gitu aya teh zaman sahabat aya teh jadi pas dur magrib pas cem nah aya kitu nah eta bisi aya jigana aya lagi ya aya rasana pribumi wah nungguan magrib teh senangoh teh ya eta cenah meunang pas sunatan teu sakumaha urang buka make korma make cai pan eta mah boga teranganana aya sebagian ulama nyamodang eta ge sunat make eta oge cenah aya teh sebagian nya henteu kitu mah naon sababna pangna teu meunang pasunahan sabab biasana buka teh jak-jak imah buka teh leuleus meureun leuleus lain biasana buka teh jadi cangker imah kare jadi leuleus panuh raju kama ukhriju bab leuleus sama pindah deui summa qara'a terus ngadau tuluy ngadau tuluy maca saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi macakeun ayat Quran anu berkaitan jeung ucapan kafir dina jero neraka kumaha cenah rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin wah geus sayang buka tah ngawakilan teh manana wallahu a'lam rasul bimurad rubama yawaddu ieu teh qiraat urang mah Imam Hafs mah teu make ban teu ditasdid anu sejen marake tasdid rubbama urang mah teu rubbama yawaddu naon urang mah ai sering teh naon bahasa urang mindeng mindeng jadi ngirung kan mindeng sering pisan ngarep-ngarep gitu rubbama yawaddu sering pisan ngarep-ngarep non rubama yatamanna cenah sebagian tafsiran saha aladina jalma-jalma kafaru anu kalalapir ieu jalma-jalma keur waktu di dunia engke teh hayo we ai sering pisan ngarep-ngarep teh beron diulang-ulang hayo wae laukanu kana yen bukti itu ladina kafaru laukanu kana yen bukti itu jalma-jalma kafir hayang pisan muslimina eta muslimin kabeh jelema kafir teh nya dina neraka mah naon sababna katempo naon rupa nu diancam-ancam teh katingali pan ayeuna mah teu percaya kadang-kadang jalma Islam aya oge disingsieunna aya nu teu pati percaya gitu oh juga nu pernah ka itu wae gitu aya nu ngomong kitu sagala padahal Islam teh eta lamun ucapan kitu nalika dicaritakeun keterangan nalika dicaritakeun ancaman tuluy manehna ngomong kitu ka ustadna teh diuru pernah ka ditu wae lamun eta nyarita kituna timbul tina sabab naon ngentengkeun kana keterangan komo beh dituna teu percaya murtad coplok tah matak lamun loba ngawinkeun budakna teh pantes kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat deui teh bisi dikawinkeun ku nu kafir da urang mah pan loba ucapan-ucapan anu nganggap enteng kana agama jika teu pira teh bahasa teh nah pangna teu apal kitu saking ku tarang ngaji saking ku bodona mata urusan agama mah urusan nyaritakeun hukum kade ulah nyepelekeun ulah bungkena urang tersep tuluy ya urang teh molah geuleuh da aing lamun nyaritakeun eta wae teh peda urang teresep kana eta teh contoh nyaritakeun nyandung cek ibu-ibu teh ari teresep mantong kana hukumna urang mah hukum mah narima ngan urang bung dicanung unggul tak kitu we nyaritana gitu kade kudu rada bisa ieu kudu bisa ngolah bahasa tong ustaz teh nyaritakeun eta wae
Oh gitu. Jengkel dah eta teh mun bisa malah ulah aya bab eta cenah. Kada eta teh Allah nu nerangkeunana. Jadi lebah hukum mah suka urang teu suka, aya lebah teresep mah urang meureun wajar, tapi lebah narima kana hukum eta urang kudu narima. Sabab eta aturan agama. Tong eta teh terus pindah. Ai ibu-ibu sok rada eta mah. Laukanu muslimin qala ngada usahaan nabi kangjeng nabi alaihi salam. Kangjeng nabi ngadaukeun pi hadisin dina hiji hadis akhara anu sejin. Kumaha saur kangjeng nabi ida kana yaumul kiamati yatupu Jabrailu alaihi salam arba'ata alafi am. Dina di tukang geus aya ngan teu kumplit 3 ieu. Kumaha cenah ida kana di mana-mana aya, di mana-mana geus terjadi mun urang mah gitu. Di mana-mana aya naon yaumul kiamati poe kiamat nu kusararea pasti bakal karandapan. Ngan ayeuna teh kitu teh we urang teh nya. Jiga nu moal teh jiga nu moal. Batak sararan teh sararan teh. Kumaha cenah engke di mana-mana terjadi poe kiamat ya tupu tah ngurilingan. Ngurilingan to apa tuh? Topa ya tupu tawafanan muter saha Jabrailu alaihi salam malak Jabrail alaihi salam. Jibril Jabrail Inggris mah di Amerika jadi Gabriel kan gitu. Gitu. Biasa di utak-atik Pak. Musa jadi Moses kan gitu. Bisi aya pemain bola ya Moses teh Musa teh di bahasa urang mah. Messi Mesias menurut teh naon teh lah. Kumaha cenah eta malak Jibril muter ngurilingan arba'ata alafi amin kalawan 4.000 tahun muteran naon muteran naraka eta di kurilingan naraka teh ku malak Jibril teh sabaraha 4.000 tahun can amus 4.000 tahun muteran naraka teh da hiji waktu ge saha malaikat anu tukang jaga neraka teh na kudu jeung eta teh tawasulan ngarah henteu pengisting empo urang teh ge sok aya pan ditawasulan teh ya tuh tukang nyabut nyawa tawasulan teh mun karnakir pan amprok teh ieu mah aweuh ye moal eta teh kalau beriduan mah leuwih pisan sok talkin wae maleun 4.000 tahun cenah muter payas mau tuluy nguping itu malak Jibril pinari dina naraka dina jero naraka malak Jibril nguping sautaro julin kana sora hiji jalma ulah bisi tong lalaki we lah bisi awe wae teh min umati ti umat kaula aya cenah umat Kangjeng Nabi saurang kadenge sorana yaqulu bari ngucapkeun itu rajul cek eta rojul teh cek eta jalma dina neraka teh ya Hannanu ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannanu wahidat anu welas asih wahidat anu welas asih ya Mannan wahidat anu seueur karuniana atau anu maha dermawaan pangna kitu ge meureunnan boga pamenta beda aib aitan tergantung pujian aduh anu ulas asih Gusti gitu berah yang dipika asih keripuh tah ya Dzal Jalali wahidat anu gaduh kaagungan wahidat anu boga kaagungan wal ikrami jeung kamulyaan ayo he muji Allah eta lapad ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal ikram teh diulang-ulang teu eureun-eureun lain satahun 2 tahun ngulang-ulang eta teh bejana cenah 40.000 tahun ngabulak-balik eta teh disebut ieu ting urang kengkeng ting urang bojong gitu anu di dieu teh ngan yakin umat Kangjeng Nabi umat urang kudu keung namanya qala nyarios Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi masih kene ngadongengkeun eta malak Jibril payati tuluy datang saha Jabrailu alaihi salam malak Jibril alaihi salam wayasjudu sareng sujud itu Jibril indal arsi disandingan aras disandingan aras malak Jibril sujud jadi malak Jibril teh ngadongengkeun riwayat pengalaman anjeunna ka Kangjeng Nabi didongengkeun ku malak Jibril
payakulu tuluy nyarios ieu tuluy ngadua itu malak Jibril ngadauh ya Robbi asma'u bin nari sauta rajulin minal muslimin. Ya Robbi wahai pangeran abdi, saur malak Jibril teh, asma'u nguping abdi nguping bin nari dina jero neraka, sauta rajulin kana sora hiji jalma minal muslimin ti muslimin. Aya sorana ngan muslimin ieu lain muslimin zaman Kangjeng Nabi katukang ieu mah, tapi muslimin ti umat Kangjeng Nabi ayeuna. Lain Bani Israil lima lain. Yaqulu bari nyarios ieu rajul minal muslimin teh ya, rajul ya Hanan ya Manan ngucapkeun kana lapad ya Hanan ya Manan ti iraha ngucapkeun kalimah eta mundu arba'ina alfa amin. Non ti samangsa 40.000 tahun. Jadi 40.000 tahun teh henteu pegat-pegat ngulang-ulang kalimah eta sugan jeung sugan atuh ari terus didawuhkeun mah Gusti Allah teh nyaheun ngahampura. Ai urang mah lamun urang ayeuna kieu we. Urang boga pangabutuh, tuluy urang barang penta ka jelema atawa naon. Diulang sakali dua kali hayo we ungap teh mere moal hayang terus wae. Naon atuh da teu mere eta mah. Di pentah ngus di WA, ngus di telepon tuh diangkat, nyahun reknya celok tuh dah. Ayo wae komo ina rek lebaran berenang. Iya 40.000 tahun turun, 40.000 tahun teh bari keur dibeulem. Eta meureun ngaran dibeulem, meureun awas teh tutung, jeung letah-letahna tutung. Wa ini jeung sanyana kaula ceuk malak Jibril, a'lamu eta nyaho kaula. A'lamu etanya ho kaula annahu kana yen sanyana itu rajul jalma nu dina neraka teh anu ngulang-ngulang ya Hanan ya Manan min ummati Muhammadin alaihi salam eta tetep dina sebagian umat Kangjeng Nabi. Nu saurang eta teh nepi ka nu saurang ieu dipenta ku salah sawios ulama ahli sufi Gusti jadikeun abdi jelema eta. Wani moal urang ngadua kitu. Nah, sabab nampang nementak itu, sabab sanajan ieu jelema goreng 40.000 tahun dina neraka, tetep akhirna mah salamet dibandingkeun jeung anu teu salamet. Sama sekali jutaan tahun teu diangkat-angkat. Jelema kafir teh teu mawa iman. Matak bisi urang boga budak gitu. Boga budak teh teu kebeneran. Naon atuh heueuh hirup teh kahayang. Sapopoena teh ngan kitu we katingalina teh ngaji. Dititah hayang kawas batur sugan ngarah boga gelar ngarah boga naon ngarah milihna teh ngaji jiga riwayat saha teh anu ayeuna Syekh Muhammad Hitau teh anu kamari ngantunkeun teh pan eta teh payah luar biasa sadayana keluarga teu aya anu naon anu satuju anjeunna masantren. Anjeunna dina bayangan hayang mondok ka mana hayang ka Al-Azhar. Ngan keluarga teu satuju sabab anjeunna teh hiji pakar matematika anjeunna. Pakar matematika. Nu kaduana nyon keur waktu kecilna teh hayang nyieun roket satelit gagah otakna pinter. Dan memang matematika mah jurusan kadinya. Ahli ngitung teh. Ternyata berubah pikiran. Anjeunna ngadadak hayang jadi ulama. Ngan keluarga teh anu satuju hiji oge teu ridho pokona mah mun anjeun nepi ka ngaji neangan ilmu agama sabab naon aya nu sakola mah atuh pikareupna masa depan suram kitu ceuk pikiranana akhirna anjeunna menta nasehat ka Syekh Ramadan Al-Buti almarhum anu ngantunkeun di bom teh wios teu abdi naon teu nurut kanu jadi kolot di labah mana ari kolot keukeuh abdi teh hayang neangan sina ilmu dunia sementara abdi hayang neangan ilmu Allah ilmu agama wios teu abdi teu nurut dina lebah dieu wios didukung ku Syekh Ramadan akhirna anjeunna ngakalan kumaha carana da anggar ka kolot teh meureun lamun teu dibekalan mah meureun moal bisa mangkat da beda negara kudu numpak pesawat terbang akhirna nipu kami siap rek mangkat rek sakola ka Jerman. Wah cek aja rek neruskeun dina bidang anjeunna kieu akhirna ku kolotna didukung bener budak teh sadar ieu sadar cenah cek kolotna teh akhirna dibere ongkos dinyaankeun bekalna keur berangkat ka Jerman
Ternyata kumaha lain berangkat ke Jerman anjeunna karakan neangan pesawat nu jurusan Yordania. Yordania beh dituan eta gigireun eta teh Mesir. Kuloneun Sukasari. Berangkat tadinya rek turun di Mesir. Ternyata tantanganna lain wawadulan. Turun ternyata ajeuna di Mesir. Pan murono eta zaman hari itu Mesir keur kacau. Tidak boleh aya nu di luar negara masuk ke negara Mesir, diusir. Kudu keluar deui. Kami ka dihayang masanten kalah jar teu meunang. Batur ge loba berpuluh-puluh orang nu ka dieu diusiran balik deui. Kami tetap hayang di dieu. Akhirna terus diakalan ku anjeunna. Bawa deui ieu kabeh perbekalan kudu balik di ka negara anjeun. Anjeunna keukeuh hayang di dieu. Ternyata kumaha akhirna pas anjeunna datang ka dinya pas pisan aya pengumuman. Berhenti Perdana Menterina bahwa khusus anu rek mondok kadinya kalah jar menang eta mah. Pas pisan ajeuna masuk, ajeuna berangkat masuk kadinya. Teu boga bekel, da teu boga duit. Da duit beak dipake ongkos. Sabab nu harita nu rek mangkat ka Mesir, wayahna naik pesawat terbangna sanajan saliwat kudu PP. Duit beak kabeh. Maka anjeunna dialajar kalaparan. Kumaha sakitu anjeunna kalaparan nu jadi otak dina otak kami cenah ya. Kami mah tara mikiran isuk dahar teu dahar. Nu penting kami target di jam 4 subuh parat nepi ka jam 12 penting rek maca kita moal eureun. Kecuali kaselang kunaon ku salat fardu. Ieu nu teu nurut ka kolot teh. Ternyata kumaha usia 82 tahun anjeunna jadi musonif dunia. Piraku teu agul eta nu jadi kolot. Nu baheulana eta teh tah ilmu agama kawas kitu tah. Nepi ka anjeunna pan ayeuna bari nyusun 150 jilid kitab. Ayeuna nyarioskeun 70 kitab namanya beres teh. 70 jilid. Ayeuna nyarioskeun namanya 75 jilid kitab. Nepi ka ayeuna jadi mufti Syafi'iyah. Bahkan cenah ayeuna naros. Ari eta Syekh Muhammad Hitoun nu kamari ngantunkeun teh. Dina bidang ilmu teh eta kumaha? Nu ditarosna seorang ulama. Cek eta ulama ngajawab sebenarnya mah anjeunna teh lamun anjeunna rek ijtihad sorangan seperti Imam Syafi'i geus mampu saking ku hebat dina sakabeh bidang ilmu agama anu dilarang ku kolot ieu teh sebenarnya mah teu nurut ka durhaka di kolot beureun lain. Tapi ternyata dina lebah dieu mah urang teu cocok jeung kahayang kolot, urang hayang neangan ilmu agama, ternyata ku kolot diulahkeun menang ieu nu jadi kahayang kolot dilawan ku urang. Nalika kolot geus di jero alam kubur kapanggih di dinya. Oh ieu geuningan nu dicare, anu hayo-hayoan we teu eureun naon? Panon ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu anu manfaat teh pan sajabana urang geus maot teh lain ka urang ngumpul termasuk ka indung bapa nu jadi sabab urang aya. Bahkan seuk abuya teh mah cenah ka indung bapana najan ku urang teu diilah hadorotikeun ge otomatis langsung nepi ka indung bapa ka guru urang ngan lamun bahasa ilah hadoroti mah seolah-olah jiga naon atuh bahasana teh. Mun cara ieu mah penghormatan jiga kieu ke para pangarsa Ustadz Ridwan, Sohibul Kobri. Umpamana pan aya disebutkan teu papalebeh hungkul kasebut anjeunna aya disebut jenengan pan ieu perhormatan ieu teh gitu. Anu ngagaduhan surat Ar-Ra'd gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.